Je aceh mah gua gitu ku sodako mah lunak lagi. Ya Allah ya Rabbi lewat kayaknya. Neng di mana teh? Pabrik. Deres kan nggak jawab. Bari mecen-mecen beget ge nggak jawab. Kamari mah ngaca. Nek mana iku mah pabrik gitu. Geus aya soran kan gua ari mah. Nah, iya. Pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge. Sodako. Maksudna keur carita sodako. Awewe hese kumaha bae ge. Je, komo awena kanyahoan hayang motor. Bawakeun motor teh beusi deuk ka mamana pake bae kitu. Pake, bejakeun ka ditu. Duduk. Assalamualaikum. Nanda motor tisa dipepen maksudna naon? Beusi deuk ka mana ieu pake bae. Ji, maksudna dibikeun teh naon? Henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu. Tah kuncina tah STNK-na. Nya nagekan kieu bageur amatnya. Bageur ai beungeut teu sabaraha cekeuna. Tah kan boga gitu tah itu kasep tapi cak ngeliat kurang bager tapi sih mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang gitu. Tapi bager tah mulai gitu. Ngan kapanggih Neng di mana pabrik emang mah mana dinu kenal itu dah aya tah geus tek and jeep ngaranna. Tuh mulai guys diantarkan ke Assalamualaikum salam iya naon antarkan motor pakai bae sudah sin kalau tuh pokoknya malah laki mah pakai bae teh maksudnya mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sodako babari jasa geus ka ditu nama masrahkeun diri anu tadina urang ngudag jana ku ari mah nyana ngudag urang kuna teh sodako nu tadina daekeun bisa jadi tadaekeun tadina urang geus aya jalinan I love you cinta panas ahmarana geus panjang panas ka tiba-tiba ku ari jadi kos kieu ye horenganan kurang sodako baheula makan disebutna mahugi sodakoh keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi sodakoh eta ge sodakoh juring. Iya beker carita bab sodako jadi ngaleleuskeun hate. Cenah kiai ya kunaon hiji awak ge galuse bae aju nomor kadua puyeng bae panyakit ka dokter mah geus cek dokter eueuh panyakitan geus dirongsen sagala geus di USG masih mah tuh menan hamil. Bisa kiai. Ieu tentu. Teu cager-cager obat. Oh, geus bae atuh geus kitu mah sedekah. Sedekah ya geus, sedekah. Insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ke didoakeun lah. Datang ai dihareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya. Kunaon? Aing mental jampe ka nyana, minta didoakeun kita sedekah dasarna teh mah kiai blow on. Kita sedekah teh blow on. Bentak ya Allah ya Rabbi. Aya jelema pelit kan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur. Ingat ka dongeng abah bae. Dongeng abah teh akan aya jelema boga gudang barang. Sok dipalingan bae ku jelema teh. Geus ka ahli hikmat, geus make herder geus dipalingan keneh bae. Tah, ieu kumaha ieu carana bebejakan ka abah. Kiai jadi ieu masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dinya dipalingan teh beres-beres. Ya Allah ya Rabbi geus bake centeng, satpam, herder tapi tetep bae maling bisaan jasa cakeun. Geus eueuh deui kos kitu mah ulah deui cara sedekah bae. Sedekahna ka dinya bae ka urang dinya. Sedekahan ge insyaallah mah. Toh kiai kurang kumaha ih hayu geura ge. Sedekahan insyaallah mah dilaksanakeun da mulyana sedekah kayak saminggu deui ka dieu sedekah. Bener bae hebat. Jelema datang dah tuh. Dek maling sianya. Dek maling nu pahajinya. Ya, goblok.
lamun sia dek maling ye aing padahal dijanten naon henteu padahal mah ngadibereji samsu doang tapi kan kabeuli eta jelema awas ya geura maling nu pahaji ye aing kalang dadana dititanteun naon henteu ka sedekah teh manjur tah manjur tah mah kabur atuh deuk maling teh meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh sia ka mana sia lontar-lontor kadinya deuk naik sia ka luhur jalan tukang deuk malingnya goblok sia yo ye aing tatanggana ye lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna teh cak pamalingan pan jadi kos kieu tuh ya tuh eta gara-gara sedekah coba lamun teu sedekah sia ka mana maling paling habak ye eta sedekah teh kos kitu paling enggak tanggung jawab aing geus emang kunaon si pelit eta sedekah teh nyat paman sorangan eta abah teh dongeng abah teh bojah ka harti kan urang ku logika ka harti lamun pelit eta besok inget ka dongeng Gus Dur deui be ada Gus kiai keur di pondokna teh kan keur di pondokna teh nya babarengan kuari geus masing-masing di imah geus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah pada geus jadi kiai datang pelukan alhamdulillah kumaha carita anu alhamdulillah urang beuk samagahan ngaji kieu geus wah usul ka balik cenah mun naon karang meuli hulu embe langsung diopor masa kalia dah diangsongkeun kadinya 2 embe 2 dahar bareng kan santrina teh neulekeun memangnya hulu beak gitu kan santri nu mawaanana pasti ceuk celi da wae kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok ayo dar wah itu polona guna ceuk ieu inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu tahar gua ngobrol deui terus cenah ngomong celina mah moal di dahar geureun nya bagian urang nu mawaan geus ki ngobrol teh endah nawaran teh celina cenah ngeunah cenah aduh cak santri ditawarkeun celi dah heuh ngomong impuk bener beak de celina geus bae tempel badi teh kan teh loba dagingannya meureun daging eta mah henteu tah ieu eta daging teh dibelahkeun dibalikeun deui cak santri teh beak tabah jangan kurang nyana di luar sini toel goblok cantik tolol di ongkoh sini toel kurang teh kebagian sakit geus diintip ujana baru uprek teh atuh dahar sono pantah mah dahar sono babaturan di pondok atuh bari geus jara di kiai datang ka dinya lain sadahar-dahar da pantah mah sono gembul atuh sono mah pan dahar nyana ngarewas letahna mah moal kan cek berarti urang kebagian letah 2 urang 2 aduh sepatu geus kikiran we ieu mustatag dibukakeun dikitukeun tah letahna tah lagi ditarik cak santri beak kabeh beak dibulak-balik tinggal tulang doang aduh orang kebagian caina caina diangkat aduh nasi tah Gus Dur mah lain naon nyana mah kos kitu tah di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai perlit cenah teh murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka penuh pelit eta pan murid ka guruna eta diparlit kabeh ge beak kabeh jeung cai-caina teh cenah tah eta Gus Dur bisaan murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae kurasaan pelit jadi teu ngadoakeun bagus tah mantap ge ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jangan mawaanan yo urang lamun ngadahar kadu teh tah ulah deuk beakun kabeh ieu mah sia eta mah jurig ge ngadoakeun teu beres jurig ngadoakeun teu beres tah mah kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh tek uga ledeg gitu ujang aingan sakali cak meng atuh datang ka kuari larang sadang hirupna nya kos kitu ujang baturan saeutik-eutik acan wayahna geus atuh urang kado tah ieu nu mawaana saha ieu 3-4 nyamplung mah dikeun
udah nggak ada embe. Oh atuh ai letah nama bikin gitu bawaan tah ka ditu tah aya keneh pane bawaan keneh nyana geuna pelit cek kitu teh ta eta jadi eta sodakoh teh sodakoh masyaallah nyat paman urang sodakoh nyat paman urang ka jadi kumaha ge be eta kodongeng Ki Asad kan Ki Asad eta kapan murid Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal wah bebejana kan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai atuh urusan sendal mah kan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh gimana teh bebeja ka kiai bae jadi kudu leungit sendal ieu mangkana ieu di lokasi kiai cek nya teh nu kumaha ieu cek kiai teh puai ge leungit goblok sia kunaon bebeja ka aing tapi kan teu kitu kiai mah tetep cek nya ke urang tarekaan lah urang tarekaan ngintip ieu ngintip itu tetep di palingan keneh wah deui cek Hasan teh gengna ku aing kudu aya geng di dieu geng pamalingan ini panggil bere rokok teh panggil deui bere rokok deui bere duit kadang-kadang cak geng teh bager amat teh kiainya masyaallah ngomongnya nih kiai barangkali ada kerjaan buat saya enggak ada lah kalau mau mah tuh kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal coba di situ jadi satpam dah nggak usah sholat Jumat dah situ mah dah dan pamim aja dah kira teh udah tenang nyana ngerasa bunga kan menang mandat ti kiai ye paling nu maling anak buah aing cek nya teh tah eta langsung jadi satpam nyana di dinya atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak kabeh aman kunaon eta Ji Samsu doa tah bere aman masyaallah kebelah dia sa Jumat 2 Jumat 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid teh jadi satpam nyana mikir sorangan ge cek nyana di satpaman kan lain kiai bae tukang beca tukang toge tukang manja aing eleh punya anak ai sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ge aing mikir sorangan nyana mikir sorangan akhirnya kan nyana bebeja ka kiai deui saya sekarang mau salat Jumat itu ntar sendal siapa yang nyatpamin cek Hasan teh udah enggak usah cek teh sekalian situ beblokot dah ya enggak saya mau sholat Jumat apa kiai ntar sendal siapa ntar banyak yang maling lagi ntar ada anak buah saya dah iya terserah kalau gitu mandat kasih siapa kasih anak buah dia dengan anak buah lu gua mau sholat Jumat nih bos mau sholat Jumat iya atuh gak jadi geng lagi bos masa geng sholat Jumat jangan banyak omong loh udah awas tuh ya sendal gua tuh awas yang terutama sendal gua ya sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah awas lo ya kalau kedengeran ada yang kecolongan lo yang gua babet waduh akhirnya si geng sholat ya sholat Jumat Allah Akbar biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat cak itu anu ditita teh sia aing teh kapan geng kene manja aing titah nyat paman sendal geng aing goblok bari atuh aing maning salat Jumat cek nanti ya dari barakos kieu mah enggak saya salat Jumat tapi jak kageng gua mau salat Jumat entar sendal biarin lah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong jago kita sial biasaan ke Ki Hasan eta mah soal mata waliullah eta Ki Hasan mah atuh salat Jumat kabeh cek kiai eta entar kalau pada salat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin enggak lah udah enggak akan hilang emang kan kiai dah kayak nyahoan iya padahal mah enggak ada dijamin dah mas saya dah geus nyahoan cak kiai sia ieu eta lawan ieu keur carita sedekah ieu nu kaharti ku urang bae ku kaharti ku urang bae sedekah je nu mantap kaji pendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae asal ka masjid lagi sendal asal ka masjid sing bohewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus kieu gerti emang kunaon sendal leungit deui bae sakitu aju kunaon teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh ka bawa ka Mekah
atuh ai kula makan merehan sendal gitu anakan sendal anakan kok jadi 2 ya sendal tuh jadi 3 sendal Masya Allah heran ini kerjaan abah baik kerjaan abah kamu babarengan sekeluarga kabeh ayo pan baheula mah di luarin Masjid Haram aya paranti sendal diasukeun ke plastik ditalian ulah nu nalianana sekeluarga kabeh bareng jeung nu sejen-sejen lah dihijikeun teudeun di dinya beres urang keluar dibuka teu robah eta teh teu robah plastikna eta talina ge kos kitu nya kula buka eueuh hiji padahal eueuh eta teu kaharti eta eta malaikat menyulusup ka jero bisal abah seuri bae abah seuri tah ngomong bejakeun lah sia deui ke sodakoh ya Masya Allah luar biasa bedas sodakoh mah encan di akhirat tiba heula di dunia betah bedas sodakoh nah iya khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna cokot jadikan sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqo biha ku Kangjeng Nabi disodaqokeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatu ngajadikeun tenang sebab naon ku doa Kangjeng Nabi teh biqabuli taubatihim diterima tobatna endeu kumaha teu senang wallahu sami'un Gusti Allah maha ngarungu alimun maha uninga kajenteung kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa ai urang babalik ba Allah maha uninga maha ngarungu ulah sieun rahmat Allah mah gede diak babari hayang ditarima tobat teh urang teh beda-beda jalana hungkul aya nu ku ngaji aya nu ku sedekah aya anu ku bantuan aya anu terus betafakur Allah nyieun jalan bagi jelema anu endeuk ditarima tobatna beda-beda aya anu geus kieu bela aing geus moal ka mamana aing ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah eta teh jalan tobat anu dibere daek manahanana hudang we ti peuting salat tahajud maca sholawat jalan tobat aya anu hayulah aing keur ngora ieu da harta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen mah teu bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat Masya Allah aya anu tengah haja aya anu tobat tengah haja tobat tengah haja ongkos kieu aya kiai kitu diundang muludah kiai diundang muludah diharapnya na numpakna kieu dibuka kopiahna ngaranna aja tuh bari nyantai be 9-10 lah lewat kota barang datang ke lampu merah aya WTS Pak bos boleh nggak saya ikut boleh katanya teh naik ya, naik ya barangkali bapak butuh teman semalam ini saya siap untuk menemani bapak oke kiai na hebat ya kiai na potongan pudoli merenya mah ya oke ayo ngobrol di mana nanti kita malam ini cik mana ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa aju kiai na pakai kopiah bang aju pakai sorban jejak wetes ji banyak kiai salah aing cek ini bapak kiai ya mungkin enggak saya turun aja di sini turun enggak boleh
temenin saya sampai semalam ini. Enggak, cek turun aja turun. Jangan. Pakai mau kemana? Muludan. Ya saya turun aja. WTS ke bawah. Di jalan kayak saya turun. Jangan ikut aja Muludan. Ntar habis Muludan baru kita cari hotel. Enggak. Kayaknya di hati namanya kiai ke hotel. Enggak, saya turun di sini. Jangan, udah ikut aja Muludan dulu, ikut dulu. Saya kan nggak pakai jilbab, saya pinjemin. Gampang jilbab mah, sorban saya juga bisa. Nggak geter-geter, wetes, salahin Muludan. Datang ke tempat Muludan, atau kiai kita kan minjem. Bu sini, kenapa? Iya nginjem heula jilbab ye, ibu nyai tinggalin jilbabna. Oh iya dibere ya. Tuh pakai jilbab. Waduh waktu wetes kan gesadang dan wetes. Cambrok. Nyawa saya cambrok. Atuh pakai jilbab. Kabaran ada gelis. WTS nah. Bajuna rada rapi, yes. Turun kiai pajar pemajikan kiai kan. Wow, disambutnya anak. Diciuman ul bolak-balik. Atuh ibu kiai maksudnya, ibu yai alhamdulillah. Jarang-jarang kiai bawa istrinya baru kali ini. Kiai senyum baik kiai, ya akan Gusti Yata. Lagu di forum bawah lah, itu kan misah tempatnya, ibunya ini dalam aja, iya dalam, di jero antri Jerman usah salaman, tinggal WTS, aduh, aing jadi kos dia cek jadi, sial kiai goblok cek jadi, tidak hatena, atau terus itu karena ke ibu kiai, atau dihormat atau, segala susu, segala kopi kanaon kahayang, tapi nyana terjembar. Lantaran hatena kan lain Muludan jangan nama tuh. Aing jadi koski sakit. Terus bae dihormat Muludan lah biasa. Kiai teh nyaritakeun dina Muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik nyana dirinya. Terus ieu na ditoel ku jamaah. Ibunya ya kok nangis. Kunaon nangis? Teu nanau. Sedih ibunya sedih. Ngadengi suami ngomong kos gitu sedih. Ya Allah ya Rabbi, atuh kabeh kita nu hadir dirinya cerik. Nyerikan ibu nyai. Ceri kabehan, masya Allah salokasi eta ceri kabehan. Ini di luar. Kunaon sih carerik? Ibu nyai nanganekeun suamina cerik. Atuh manya cenah urang teh cerik. Corik deui bapak. Masya Allah. Tinggal eta WTS mah bingung goblok cek nya teh. Aing diceng-cerikan ku kabehan. Selesai ceramah. Beres. Langsung kan balik. Terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja ceknya nanti nggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih cek ya udah ya pakai nyai ceknya nanti bagi kasih nggung banyak nah untuk naik ke mobil kan usah salaman kanyana datang ke jerok ya terus mau turun di mana cek ya itu ikut jangan ikut Kiai, di rumah ada mbok saya. Kiai bingung nurun ke tadi yang turun diulah kuari mandek turun bungen. Wah bahaya cek Kiai nya WTS di pan. Waduh atuh. Akhirnya dia omongan saya itu menang macam nanti tetap kuda turun baik. Turun di berkat. Berkat bere deh duit ala kadar gitu. Balik ceri WTS ge beja ada di markas jana
bari tipe tiga daharan cau berkat sanggup berkat terus ya neleunya dibere duit aya meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun we langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia teh kos kitu cek cenah aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTSG cariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek cenah teh eta aing pajar ibu kiai geus detik kiai aing tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadenge pantat ceramahna ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan Masya Allah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai nu mentek ge goda kiai kabablasan sia tambah deres kiai itu digoda anak wali harus modal si eta itu jangan hayang digoda Masya Allah tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikieuan teh ya Allah ya Rabb ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sodakohat dibere berkat sodako eta haju beda menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge ye atuh caunang muludan makan lain deh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawatullah alaika eta kan asup ka cau atuh kan aya sinar asup ka dinya set aju didaharkan ke urang Masya Allah seger daharkan ke anak urang seger anak urang anak urang isuk-isuk ya Nabi salam ya Rasul hei siapa yang Nabi salam emang ngilu muludan henteu cek cenah kok kasurupan ya Nabi salam sau kasurupannya Nabi salam teh budak penang berkat manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah kos karena itu tah manfaatna Masya Allah aya anakna kasurupan ya Nabi salamnya Nabi aya bapana tas muludan teu subuh niatna teu beres tah ieu sedekah kerja bab sedekah kamanfaatanna Masya Allah ti mimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekah anak urang ge lunakna ge geura ge diberean saya tak bah cenah hayang meuli HP beuli tah ku sia boleh careka geus menang 2 PD hayang meuli HP deui sia beuli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia antingkeun di ceuli sia beuli deui tah irung HP-an kegenya kieu aing we cenah mabok HP mah ieu ngan mah abah aing cenah bangun marahin amat lah geus moal mun ke HP tuh daripada dicarekan mending belean aya tah sia ieu berean Masya Allah kari loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh tanya kos boga beungeut bae masyaallah ya Allah ulah dimarahan coba isuk sekali deui neng balik neng ya ngaca ya Allah Masya Allah ulah yes beli apel 5 kilo pangkirimkeun ka ditu bijakeun dipepen gitu Assalamualaikum salam nana tak apel tidak pepen nana pen pondok teu di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran kadaharan cokot kan
benang 3 poe jeruk 5 kilo 10. Assalamualaikum teh saya dipepeh naon eta jeruk bawa ke jeruk boleh je ate mah gua gitu ku sodako mah lunak cenah ge ya Allah ya Rabbi lewat kayaknya neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca nek mana iku mah pabrik gitu geus aya soran kan kuari mah nah iya pokoknya aku bajingan mah beunang bae naon ge sodako maksudna keur carita sodako awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor teh bisi di ka mana pake bae kitu pake bejakeun ka ditu Assalamualaikum nanda motor tisa dipepen maksudna naon bisi di ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teh jaritakeun kos kitu tah kuncina tah STNK na nya lagi kan kieu bager amatnya bager ai beungeut teu sabaraha cekeun bager tah kan boga gitu tah itu kasep tapi cek ngejat kurang bager tapi si mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang gitu. Tapi bager udah mulai gitu nah kapanggih neng di mana pabrik emang mah mana dinu kenal itu dah aya tah geus tek and jeep ngaranna tuh mulai geus diantarkeun ku Assalamualaikum salam ieu naon antarkeun motor pake bae geus ulah sieun-sieun tuh pokona malah laki mah pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sodaqoh babari jasa geus ka ditu nama masrahkeun diri anu tadina urang ngudag jana kuari mah nyana ngudag urang kuna teh sodaqoh nu tadina daekeun bisa jadi teu daekeun tadina urang geus aya jalinan I love you cinta panas ahmarana geus panjang panas ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu ye horenganan kurang sodaqoh baheula makan disebutna mahugi sodaqoh keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi sodaqoh eta ge sodaqoh juring iya keur carita bab sodaqoh jadi ngaleuleuskeun hate masyaallah belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha dongeng sodaqoh mah geng bisa jadi tobat WTS bisa jadi tobat disodakohan kos gitu kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sodaqoh mah bisa jadi luluh polisi galak ka urang sodakohan ku urang kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep 1 juta kali urang boga kasalahan moal daekeun angkep kajian kumaha ge urang teu make helm aya polisi di ditu ye sia sugan teh saha kitu ulah kitu atuh di hareupeun aing mah dadah moal daekeun geus sodaqoh alhamdulillah ieu keur carita asli da khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha mau eta mah urang anu sodaqoh muludan di masyarakat kanyahoan Mang Haji Pendi cenah kunaon sodaqoh mulud teh lain nyokotan sodaqoh nu benci da lain saurang salembur tapi lamun urang sodaqoh Mang Haji Pendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho behelan nyokot salembur nyahoan kabeh demantak eta nyana kuari kos kitu teh salembur nyahoan kabeh kos kitu naon cenah kos kitu pokona mah eta salembur jalan eta sodaqoh bedas sodaqoh ya Allah bedas sodaqoh lain naon gitu ngaranna lain letik-letik bedas duniana akhiratna bedas jas di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiiseun amat eta
mayungan sodaqoh urang waktu di dunia, sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu kunyana, jadi tiis hate di dunia bakal karasa jaga di akhirat. Tiis, masya Allah. Mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sodaqoh, bisa katulungan anakku sodaqoh mait. Ya Allah ya Rabbi, bedas jasa sodaqoh. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi. Shalli alaihi, doakeun ku anjeun Muhammad, sebab doa anjeun teh sakandulahum nyieun katentreman katumaninan. Ya Allah, wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadi. Apa katanya rawan geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobat ti para hambana wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna. Apaleun geus dibejaan ti jem 3 keneh ku Kangjeng wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana, ar-rahim turulas asih ka hambana. Memantak di dia istifham litakrir, tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat, ngagerakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah, dibere babari sedekah sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet yang diri urang, sedekahan diri urang, sedekahan indung bapak urang, sedekahan dulur-dulur urang, abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni surga Allah melalui sedekah-sedekah urang bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saur kamari Gusti Allah nyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai para mukminin mukminat, ulah sok gampang ngaharam-haram kana dahar inum pakaian benda nu bagus, nu halal, nu dimenangkeun ku Gusti Allah Subhanahu ulah wadi-wadi. Hukum lain nu sia cek Allah nu aing sia mah nyampaikeun hungkul, nu cek aing haram-haramkeun, nu cek aing halal-halalkeun. Al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Antara halal jeung haram ngaranna ieu mustabih. Tunggu heula keputusan Gusti Allah. Ternyata eueuh tunggu keputusan Kangjeng Nabi. Tuh kos kitu. Subhak disebut. Mun can aya keneh bae ulah bae urang ngahaja-haja ngadahar subhat haram kejatuh. Nu kamari teh sahabat hayang deuheun ka Gusti Allah, lain kelas sahabat leutik-leutik. Kelas sahabat nu dijelaskeun kamari 10 sahabat. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Ali bin Abi Thalib, lalu Abdullah bin Mas'ud, obat Abdullah bin Amr, lima Abu Dzar al-Ghifari,
jeung nu sejena nu 10 lain sahabat sembarangan sahabat nyana teh hayang deuheut ka Gusti Allah hayang deukeut ka Gusti Allah ibadah deuk pepoharaan datang ka ngaharamkeun dahar ngaharamkeun sare ngaharamkeun kawin moal aing mah moal dahar pokona mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah moal aing mah moal make baju nu bagus deuk ibadah bae ka Gusti Allah moal kebeli di dunia moal aing mah moal make kendaraan kuda segala onta nu bagus aing mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah moal hees aing mah tipe tingkah deuk ibadah bae ka Gusti Allah eta kitu teh dicarekan ku Gusti Allah kabeneran urang teh kabeneran kos kitu teh diulahkeun ku Gusti Allah emang urang teh diulahkeun nya geus kos kitu geus ngees bae penting teh dahar atuh urang masa kacabrekna jadi kesimpulanna mah nu dihalalkeun ku Allah ulah wali-wali diharamkeun ulah halalkeun dahar lantaran kabeh ngabogaan hak sungut basang ngabogaan hak celi ngabogaan hak mata ngabogaan hak leungeun ngabogaan hak suku ngabogaan hak nu ngagantung atuh ngabogaan hak sarua bae coba tadi bere dahar bae jadi eta teh ku Allah geus diatur ida wayah dahar ngan ulah sok sambarangan can wayah dahar wayah ngaji dahar teu beres kuari urang ye dahar bae teu bagus nginum bae teu bagus hees bae teu bagus ngaji bae ge ngaji ye kakarak dibere 2 jam bae ge pohara geus culak-cileuk bae neuleuh deui ka jam karena dibere asalan mun kana kalohor mah rarengkot dieu mah eta ngaji teh sebab naon hak mah geus lain deui hak mah geus lain deui tuh ulah tek Gusti Allah ulah urun ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum sing hade urang teh jualan ge nu halal dijual nu haram ulah jeung eueuh bae aturan-aturan ku dihuram diharam jual beli mah sama antarodin innamal bai'u antarodin pastina ari sah jual beli teh silih ridoan hayang ngajaokeun ridho teh kudu make ijab qabul tarima meuli tarima ngajual eueuh ieu mah jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri jauh gitu ai daek mah jeung kabel ya tolong aing mah cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah jang urang luar negeri doang urang Indonesia mah ai daek mah tolong silahkeun ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teh dijual ka salian kiai teh bisa kitu bebas antarodin senang nu meuli senang nu ngajual senang nu meuli senang nu ngajual geus make tarima meuli tarima ngajual rek mah ieu nog ieu 1000 aduh pan murah amat 2000 nya kagetnya dapat nawar biasa mah turun kudu bakal grogol ieu budak ye nawar sih naik biasanya kan turun kan murah amat bibi lain boga anak oh lain deui paingan orang aya kadua ti endog ya dia teh mun jualan naik jangan sorangan lurak lirikeun tah ieu kuari teh dilarang membeli bensin orang kaya teu narima emang kumaha sih jual beli kos kieu nya subsidi masyarakat teu kaharti lamun sampaikan ka diharamkeun orang kaya membeli bensin teh ieu nyokot dasar hukumna heula ti mana ajuk batasan kaya teh nu mana batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutangna mah buaya
ambalan mata kurang mah teu serap ka nusok make mobil herang-herang teu serap aing mah teu serap teu mah lain kurangan barangnya na ngobrol dasieun mengambai ke handap barang ngobrol dari mana Pak saya dari Jakarta Pak waduh ieu cak aing bos ya kajian ada apa ini Pak begini Pak Kiai saya ini waduh kelibat utang iya nyolong bade beda aya nu naik sepeda dong gubrak standaran aja sepeda nage gubrak beda pun imam wah ieu budak di mana ieu normal henteu waalaikumsalam salam enak aja kula tong jual dangder waduh alhamdulillah laku gede kiai sebenarnya laku gede boga duit 3 juta jang kiai 1 juta 3 juta bae seserian tupanya teu pohar eta nu gitu dibandingkeun jeung nu bos begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sih geus kumaha sia bae teh lu nyokot yang ulah mere ulah nyarita sodako guys jadi ngok embung ieu dibere kudu boga hutang saya sebab mun urang dibere kudu boga hutang haram kiai ustad dibere duit kudu boga hutang hukumna haram sebab mereka urang mangan saukur sunah ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib ngalaksanakeun sunah kiai na moal khusus ta salatna tah tak itu tah antak cak kiai aing malah yang nyaho ieu nu merena boga hutang pan teh emang kiai Golkar mah kitu antak loba panyakit ge di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kudu ngeridit pan eta boga hutang tah di kiaina dibere mantak begitu didahar ku janjing anak pemajikan salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana tuh kos kada itu masyaallah harare sih jasa yang nu halal teh tah ulah sambarangan ieu batasan mun cara tadi teh mah ieu batasan haram teh ka saha nu sugih teh sakumaha derajatna nu sugih ukuranna sabaraha di Indonesia aya sabaraha nu sugih sabaraha nu susah tah eta teh hitung ku pamarentah mun di kecamatan Pasar Kemis sabaraha nu sugih sabaraha nu susah sabaraha yatim piatu geus ulah nyaritakeun nu sugih haram meuli bensin nu susah bae bere duit tah eta kakarak mantep tah kos ngedukung aing ke pemerintah kos bila perlu aing jadi DPR na lah sugan be babari kawin jadi DPR aduh ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal nu nyarekana lain jelema nu bogana nu boga hukum Allah subhanahu wa ta'ala tak cekulah jadi Indonesia masing serikeun nyeun hukum haram ngarokok makruh lain haram makruh sakali makruh bae geus ulah sok ditekeun ka haram makruh bae selanan ke nu sejen aya elat nu sejen ari doh sama lain deui jadi ulah sok ngarobah-robah sih makruh geus sakitu bae selanan cenah kiai ge loba nu ngarokok kiai tolol teh nu ngarokok teh sebab teh nyahoeun ka makruh hatuh teh nyahoeun ka makruh atuh cenah kiai sok ngarokok atuh tanya heula kiai kunaon mantak ngarokok aing mah nu mantak ngarokok teh ngaleungitkeun tunduh na teh jang maca kitab tuh lain deui pan aisyah ayo sia ye kiai mah udang beuting ngarokok kunaon mendek tahajud ieu lantaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi teu saeutik kiai mah ngopina teh teu saeutik 2 muk maksudna naon eta muk gede teh lantaran lamun sasedot 2 sedot masih keneh tunduh keneh bae diguyur iya lieu mata tunduh keneh bae geus kopian ge mana isana ieu mah tilok kitu pan ipan gede ieu mata geus kopian ge cenah ieu tunduh keneh bae hees deui pan kopi-kopi ieu rokok-rokok hees mah hees bae ayo pangaruh ngarokok jeung ngopi ulah ka awak teh jang pake ibadah eta bagus ka ditu nama masing-masingan ieu mah keur carita makruh bae tuh
gitu. Jadi ulah dirubah-rubah. Nu haram, haram, nu halal, halal, nu makruh, makruh. Jadi ngeunaheun urang teh kana hatena pas. Ieu mah nu halal diharamkeun, haram dihalalkeun. Nyeun deui undang-undang polisi wajib harus pakai lampu di siang bolong. Atupan budak leutik ge pan emak aing mah aya magrib teh ieu magrib kita ngawurungkeun lampu. Lamun kaberangan teh cak emak aing pareban. Lampu tah teu kadeuleu ku sia. Tadidikan emak teh leuwih nanceg ka budak tibatan ka polsek. Tibatan ka Polres, tibatan Polda teh nitah ngawurungkeun lampu. Budak leutik ge bingung. Bertentangan dengan emas saya tuh. Jadi hebatan mana dia hudang we lampu pareman ku sia tuh biasakeun mana marah lantaran lampu teu dipareman. Hebatnya eta mah. Hebatnya sejol be Kapolda. Harus dihidupkan lampu. Kalau tidak tangkap. Hilang. Waduh, iya sih emak apa Kapolda sih nu salah ya. Ya terus disengsarikeun. Ulah ku kolot lah, urang mah jageus kumisan. Urang mah nyengsarikeun teh geus ulah dianggap lah budak leutik. Budak leutik teh nyengsarikeun. Cak budak leutik teh beurang-beurang make lampu ngalampuan naonnya. Urang teh ngajawab lah kan ka budak. Budak teh kan nyahona teh sportif ya namapan. Urang ngajawab teh ka anak urang. Bah, aya teh sih ngalampuan naon beurang. Gitu ya. Ada budak teh mun edan beurnya. Ada urang mobil urang ge dihurungkeun ieu mobil ieu edan sarua urang ge. Mah edan kabeh. Eta teu kaharti. Tah eta teh di Indonesia teh teu isieun tan yen hukum kos kitu. Mun ditaliti keputusan DPR bae diseungseureukeuneun rakyat. Polisi piseungseureukeuneun rakyat teu karasa. Mun aing jadi presidenna Kapolda eta pecat. Kakarak nyana aya instruksi harus dihidupkan lampu samenit pecat teh panggil. Sia teu boga deg-degan. Pan aing presiden sia. Presiden rakyat Indonesia aing izin boga Kapolda kode sia. Pecat sia ku aing. Aing teu mun jadi presiden. Pecat. Mantak moal kebel aing jadi presidenna. Harus mesti Allah kunon karari di Indonesia mesti ya Allah. Temenang sambarangan hukum mah lantaran ayat Al-Qur'anul. Taya kulantaran nu ngomongna jelema gede kemudian ditegur ku Gusti Allah sedangkan kan ngomongna teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna. Kabehan make sumpah ngomongna. Wallahi demi Allah kaula moal dahar dek salat teh nurutan Kangjeng Nabi. Wallahi kaula moal kawin dek ibadah bae ka Gusti Allah. Kuari eta teh ditegur ku Gusti Allah. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Sedangkan geus make sumpah bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah atuh kudu kumaha kami pan geus sumpah. Ieu ditegur ku Gusti Allah sumpah kami kumaha. Sedangkan sieun jasa ieu teh beusi aya 48 dirjeun iman. Kangjeng Nabi tungkul teu lila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu. La yu'akhirukum Allahu billaghwi fi aymanikum. Jelema gede mah yen kasalahan teh ku Gusti Allah ditegur. Sanggeus ditegur teh langsung tekna diabadikeun. Jadilah hukum syara. Cacak-cacak Sidina Abu Bakar, Sidina Ali, Abu Dzar Al-Ghifari henteu boga kalakuan kos kitu meureun teu aya teguran ti Gusti Allah meureun ka dina ambalayah jelema teh kulantaran nyana nu nyieun satakalana turunlah ayat ieu jadilah keputusan hukum urang kuari jadi nyaho. Urang mah kuari pan keputusan hukum haram meuli bensin moal turun ayat ti Gusti Allah paling pamonggol nu turun. Walah ya.
tolak tilu jadi hiji moal aya turun ayat teh paling ge caci makian masyarakat. Kok kieu amat sih PKS kitu amat yang keputusan anak tuh kan. Nah iyalah lu bere wahyu deui geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama la nabiyya ba'di sakangjeng nabi eueuh nabi age nabi tuginin lain deui tah mah kama qala Zainuddin MZ. Nah iya turun ayat Masya Allah jadinya hopan urang la yu'akhidhukum wallahu a'lamu bil muradih nyapot hukum Gusti Allah ka aranjeun kabeh billaghiyal kain fi aymanikum kulaga anu kapanggih nu aya dina sumpah-sumpah aranjeun kabeh. Sumpahna sumpah lagun lagote hartina mayasbiku ilaihi lisan min ghairi qasil halafi suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah. Ji kos ucapan manusia la Allah bala Allah urang Arab kos kitu eta teh sumpah lagun ngaranna. Walaki wakidukum tetap pilih Allah ngalap hukum karanjen kabeh tegasna ayat keputusan hukum bima aqattumul aiman ku ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang maksud sumpah tah kuari kurang bagi berarti lantaran cek tadi aya bahasa Gusti Allah teh la yu'akhidhukumullahu billagwi aya yaminul lagwi nomor kaduana walaki yu'akhidhukum bima aqattumul aiman aya yaminul munakid nomor katiluna aya yaminul gomus tilu sumpah teh tilu ta sumpah tah. Nah, ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu bae ka pamajikan. Ngaji naon ka haji tadi? Sumpah. Nah, sabaraha sumpah? Asana tilunya opatnya. Aing tadi kerada ngalamun. Kan bisa gitu. Ada dengar aing manja tilu. Tapi nyawa coba tanyakeun tah tetangga lah. Tenang ka haji ngaji di mana? Handapeun tah ka Lambon aing ngajina. Oh, deket tukang sate teh. Kan didinya ngajina aing mah belajar nyeun sate. Oh, jadi kacilungok teh deuk neangan ilmu nyeun sate. Lain deuk neangan ilmu agama. Bolon teh budak. Nah, itu sumpah teh. Aya sumpah lagun, aya sumpah munakid, aya sumpah gomu. Tilu tah panjang masa datang ke kiamat ngan aya engke ulama nu ngajadikeun opat tapi nu mutamadam tilu unggal fikih teh ayatna ieu mantap patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum hese nu lain hukum hese koboy hukum hese sebab engkena ka ditu aya kafarat jang nebus sumpah nah nomor kahiji aya sumpah lagun teh kos kumaha dina ayat mah saukur sakieu la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum teh nyokot hukum Gusti Allah yang teh teu mere putusan hukum kudu mayar kafarat lamun jelema sumpahna teh sumpah lagun mentak didefinisikeun ku ulama ari ngaran yaminul lagwi mah nya eta al yaminul lati la yata'allaqu biha hukmun sumpah anu teu pacangreut teu patali jeung hukum urusan jeung hukum teu kudu bayar kibarat teu kudu mah qad warada an Aisyah anha qalat al-lagwu wa kalamur rajul la wallahu bala wallah wallahu a'lam.